Beradaknya. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dari sareng channel Simkuring ayeuna abdi bade ngalah naon Pang? Tutut Ngalah tutut di mana? di dinya Di Balong. Deket ya namanya. Nah, ini orang ngalah tutut di Balong. Dia menang seetik tapi seetik tuh. Sebenarnya sih genep sih ki temangi soalnya dia ya marah gitu marah mending ayeuna anu orang ieu heula nanti packing heula ieu barang-barangna packing heula nya naon ieu mana ge cincau teh jadi guys suka nge-vlog cincau anu orang nyen tutut peralatanna siap teu peralatanna siap wah siap ya mantap bedog bau Kang bedog ngalah tutut dia sudah aya ayo menang genep mau mangi genep kan ya kudu ancur pang tutut super tep singkat bisa belum tep tep yo beradaknya wih keren Pang ada apa tutut ini meletik kan ini di bes di ulah ini meletik nih mantap Pang ada apa dia imah bawa turan dia oke nya yang mah di ada itu tapi sadena kalau ke dikidul gimana ya dua ide hiji dikidul sadena tingker ngarit gini dia kan udah mana yang masih ada kan doma itu kan masih baik ya amat dia ini dia jangan aku sih dia coba tuh ya itu naon eta ya loba antara kudu bisa ngabedakeun antara keong jeung tutut keong mah kieu jadi buleud siga nu keur hamil sama di tutut maronyong kieu pas di tutut jadi tutut maronyong keong mah buleud ieu mah keong da bisa alungkeun deui we ngan deui tutut namanya tutut ieu mah ayo jadi posisi tutut dia di kumakalanya kumakala lumayan loba ini loba lumayan bakal waras jadi dari kampung barin dengan tututnya beda jeung di kotanya di kota mah ka Balong hese neangan sifat jadi kudu bersih mulanya jadi mulanya lupakan jadi terus berdua sama ini bisa lanjut orang masak ya. Tuh mantap ayo lanjut ini enak di diam aja enak oke lo banyak pas bisa ngomong lanjut masak di samaraan alat biasa alat ya mah nanti Alat sholat. wih ayah jeruk nipis
uyah heula nya. Uyahan. Iya, garam. Iya. Efek prek. Efek. Ada senyor. Pakai cengek, orang seger. Wah, segera gini bang ya. Ada keren, muat. Mantap, karasa bisa. Semu daun si salam, bau salamnya karasa biasa nih. Jeung si daun si jerukna, jeruk nipisnya karasa biasa nih. Woi, keren. Gurih ya, man. Masak, lanjut dijahit. Masak, mantap. Wih, seger. Seger, seger, mantap. Bismillah. Seperti ini. Mas. Jadi si bohongan nih, bebari mah ditek-tek heula, jadi bebari tuh. Yang kecrok. Udah. Konengna rasana ka sapisan jeung ieu sumara napas. Tap. Jadi bisa dicokel, Bang. Nyebut tutut tapi ulah monyong. Cer. Oh, nyebut tutut tapi ulah monyong. Tutut. Tutut. Nyebut tutut lah monyong. Bola ditek-tek heula euy. Karena tadi lusuh. Mari. Rusuk. Oh, tadi teka-tek lah kunaon teh si bola pas anu pasti nanti kunaon ditek-tek ieu henteu. Jadi udah pageuh anu gede mah nu leutik mah babari nya. Nu leutik mah babari. Jadi nu gede mah rada pageuh. Nya kapaksa di tek-tek bola sing rido. Pageuh gitu. Kayak anakan nih. Ini banyak. Jadi mas. Aneuna ya kene teh. Vitamin. Oke. Vitamin. Pemanangnya udah pisan. Ini mantap euy itu pemanangannya. Duh. Woi itu. Euy, abak. Kaina ngana gurih.
Tam. Bener. Jadi si tutut mah gede pisan vitaminanya. Gede. Kudu juga penyakit liver kan karena tutut. Alah, siapa ini? Wih. Cuacana mendukung pisan. Hari mangkep bener mah odon. Bener. Gurih. Panas nih. Gurih. Kusabab sekedeng deui adan enak cuaca ngeburit. Jadi dilanjut di besok kayaknya jam genep tuh. Jam genep sekedeng deui adan jadi lanjut di besok. Dilanjut di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui besok. Bye.